Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul amin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala an nubaddila amsalakum wa nusyakum fi ma la ta'lamun. Wa laqad 'alimtumun nasy'atal ula falawla tadhakkarun. Al-ayat. Langkung dipayun hayurang sami-sami manjatkeun puja sareng puji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah ku nikmatna dipasihkeun ka urang sadayana, terutama nikmat iman, nikmat Islam, taufik sareng hidayahna, sehat wal afiat. Alhamdulillah urang tiasa kempel deui dina tempat anu mulia ieu. Mudah-mudahan kempelna urang di dieu sing jantan wasilah urang kenging ilmu anu manfaat. Amin. Jantan wasilah urang dipanjangkeun yuswa bari diangge ibadah. Amin. Jantan wasilah urang dijembarkeun rizki bari barokah. Amin. Jantan wasilah urang dipasihan husnul khotimah. Sareng pamudah-mudahan putra putri turunan urang sing jantan jami jalmi anu sholih terus sholihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sinareng salamna pamudah-mudahan disanggakeun ka nabi urang sadayana, nabi anu paling mulia, khatamun nabiyyin, sayyidul mursalin, imamul makhluqin, nyatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka ahli keluargina, ka para sahabatna, katut ka urang sadayana selaku umatna anu pamudah-mudahan kenging syafaatna kin yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para kasepuhan, para tokoh masyarakat, ibu-ibu sadayana, para hadirin sadayana anu sami-sami hadir di tempat anu kusim abdi dipihormat, pamudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin. Ngankeun barokah Fatihahna urang khususkeun kangge putrana teh Salbiah, terus ngababarkeun mudah-mudahan putrana singgatan putra anu sholih. Amin. Anu sholih anu ngabakti ka Allah ka Rasulna sareng ka sapuhna, mudah-mudahan anu ngababarkeun sareng babarkeunana pasian kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala, pasian kalancaran kalangsungan ku Allah Subhanahu wa taala. Umumna kangge pala putra urang sadayana, mudah-mudahan pala putra turunan urang singgatan pala putra anu sholih terus sholihah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Urang teraskeun kana hanca ayeuna ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Ala an nubaddila amthalakum wa nusyakum fima la ta'lamun. Walaqad alimtumun nasy'atal ula falawla tadhakkarun. Afara'aytum ma tahrutun. A'antum tasra'unahu am nahnu az-zari'un. Law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhatum tafakkahun. Inna lamugramuna bal nahnu mahrumun. Ala an nubaddila kana yen ngagantikeun kami amthalakum kana pirang-pirang pantar maraneh kabeh wa nusyi'a jeung ngajadikeun kami kum kamaraneh kabeh fima dina perkara la ta'lamuna anu teu apal maraneh kabeh walaqad alimtum jeung yakin nyata geus apal maraneh kabeh an-nasy'atal ula kana kejadian anu pertama falaula tadakkaruna tuluy lamun teu ngajarikeun pepeling maraneh kabeh afaraitum kumaha pendapat maraneh kabeh ma kana perkara tahrutuna anu melak maraneh kabeh a'antum naha ari maraneh kabeh tazra'una eta ngajadikeun maraneh kabeh kana itu mah amnahnu atawa ari kami az-zari'una eta anu ngajadikeun kabeh law nasya'u lamun ngersakeun kami la ja'alna tah ngajadikeun kami hu kana itu ma lebih pelak ya utoman kana anu hancur fasotum tuluy jadi maraneh kabeh tapakabuna eta anu kaget maraneh kabeh inna saesuna kami lamugramuna eta yakin anu rugi kabeh dirugikeun kabeh bal balik nahnu ari kami sadaya mahrumuna eta anu dihalangan kabeh wallahu a'lam bimuradi qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Para ibu sadayana, para hadirat sadayana, surah Al-Waqi'ah ayat 60 ieu masih kene nyambung sareng ayat sateajana. Bahwa dina sateajana afara'aitum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Surah Allah kumaha pendapat maraneh kabeh masalah anu dijadikeun cai mani. Kudu teu percaya kami bisa ngagirupkeun deui sabada maot. Kudu teu percaya kudu ngagirupkeun deui sabada jalmi tos hancur jadi naon tulang belulang atanapi jadi debu. Tingali we atuh. Kami tah maraneh kabeh tina cai mani, tina cai antum takhluqunahu am nahrul khaliqun. Naon ta eta cai mani dijieun ku kami atau dijieun ku maneh? Kan didamel lagi ku saha? Ku Allah. Dalam mun kurang mamereunannya kamari teh ya tiap keluar cai mani jadi anak teu kabayang sabaraha anak urang meureunna. Ayeuna urang tos bara taun rumah tangga lamun tama tiap keluar cai mani kudu jantan putra umurna. Ternyata ada lain masalah cai manina. Eta mah nu damel mah pancenah ku maneh tapi ku kami. Akhirna pan? Kadang mah sakumaha seringna ge cenah. Teh jantan hiji-hiji acan. Ih, di alim-alim oge dijaga-jaga oge, takkan cenah di KB cenah. Ari pas eta mah teu borojol deui wae. Terus kamu teh mah cenah cai mani didamel ku maneh beureun dibentuk lagi kumaha kahayang maneh. Sedengkeun pan surah Allah kudu pamegat atau pamegat sanajan hoyongna istri. Surah Allah atuh kudu istri lamun sanajan hoyongna pamegat. Surah Allah atuh kudu hideung sanajan hayangna bodas.
Atau kudu bodas sanajan hayang ngajideung gitu. Eta mah margina surah Allah a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Sebab lain maneh anu nyiptakeun teh tapi Allah Subhanahu wa taala. Terus gitu sabada anjeun diciptakeun ku kami nahnu qaddarna bainakumul mauta. Ku kami ditakdirkeun maraneh kabeh ditangtukeun maraneh kabeh bainakum antara maraneh kabeh al mauta maut. Sanajan maneh hirup dihirupan ku kami didamel ku kami tapi hirup maneh teu salamina aya ujungna. Enak tinggal 4 dinten deui kali 5 dinten deui nya 2026 terus nambahan umur urang teh nya lain nambahan berarti dina akhirat nama eta teh naon kurangan jatah umurna nambahan waktu nama ngirangan sakedap deui urang teh sadinten we telami masa tahun nyirangan tak umur urang teh ada waktu saya tinggal sakedap deui sedangkan sadaya ngajalmi nahnu qaddarna bainakumul maut pasti bakal maut iraha saya nu apal dalam mun apal mah pasti lagi pinuh majelis tumben ka majelis saminggu deui maot tumben cenah aya kamu sholat berjamaah sabulan deui maot lamun teh urang apal iraha maot meureun persiapanna oge cek urang teh moal waka urang mah kamu sholat lila keneh satahun keneh 2 tahun keneh ke lamun geus sabulan deui karek kamu sholat ulang tahun urang teh teu apal parebu sadayana iraha maot sedangkeun nahnu qaddarna bainakul maut terus pasti maot teh duka beurang duka peutingna duka tanggal sabarahana ngan urang mah parebu sadayana saur neng teh teu kudu sieun kana maot mah da ieu tah pasti hal anu bakal dialami ku jalmi anu hirup pasti bakal naon cenah itu kudu sieun kana maot qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum cenah bejakeun ku anjeun Muhammad saya sunah maut alladzi tafirruna minhu anu anjeun kabur sieun tina eta maut fa innahu mulaqikum maut teh bakal panggih jeung maraneh kabeh ngan anu kudu sieunkeuna lain maut tah da eta mah pasti tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah eta tah anu kudu disieunkeun mah nyaeta anjeun kabeh bakal dibalikeun deui kana alam anu kasaksi pikeun naon payunabbiukum bima kuntum ta'malun Allah bakal ngawartoskeun naon perkara anu geus dipidamel ku maraneh kabeh keur di alam dunia. Jadi karena maut mah teu kudu sieun anu sieun mah kajadian sabada maut. Da maut mah sore pan sakedap. Wengi maut tabu salapan tabu 10 tos dikuburkeun. Di wengi ka tabu salapan sabaraha jam sih? Atuh cenah enjing maut tabu 2 tabu 1 tos dikuburkeun. Di enjing kana tabu 2 sabaraha jam sih? Eta cenah sonten maut kana mah wengi ge dikuburkeun. Da emang anu jalmi anu pupus mah sunah digancangkeun dina mulasarana. Ayeuna disonten ka wengi sabaraha jam sih? Maut mah nang sakitu eta urang tos di jero kubur. Baik teh keluarga mah di luhur keneh, gigireun keneh kuburan keur macakeun Yasin. Aya nu keur ngadoakeun keneh, anu keur ceurik keneh incu teh. Tapi anu keur ngagali terus kaluar di kuburan anu nuturkeun terus kaluar di kuburan atuh urang mah dihandap teh geus hirup deui. Secali ge urang teh. Geus capacipi kaluhur nyepengan horeng taneung kahandap taneung kagigir taneung minang kana kabelah ditu teh aya papa nungkul meuli sapaseun diri. Kakuping keneh anu keur macakeun Yasin di luhur. Kakuping keneh anu keur ngadoakeun di luhur. Urang jejeritana tulungan mana? Ieu mah di jero yeuna. Ih, atuh jojong bae teu ngadengin. Jadi maut mah sakedap. Paling keur lamina 12 jam maut teh. Keur lamina eta teh. Eta payunabbiukum bima kuntum ta'malun. Bakal diwartoskeun dalam teh gejer sa malaikat munkar. Eta teh.
permasalahan mah eta wungkul kudu geusir kana maut mah dan nahnu qaddarna bainakumul maut gitu. Takdir eta mah bantakan paregus sadayana ulah sok nyantai-nyantai teuing lamun keur doraka besi kuduna teh mun urang keur doraka keur migawe dosa kudu ingat heut aing lamun keur kieu nya pek teh malaikat Israil datang kudu kitu tah akhirna pan moal berani tak bakal eureun saking doraka teh bisa ninggalkeun lagu-lagu kami. da urang mah paregus sadayana minimal atuh hoyong maot teh pan beureunan kaayaan husnul nya di antawisna beureun kaayaan husnul khotimah teh beureunan tempatna anu sae waktosna anu sae kalakuanana anu terakhir teh keur kalakuan anu sae katakan Rasul makan cek Rasul kami bade bobo teh wudu disunahkeun wudu kunaon besi keur bobo maneh maot berarti maotna kaayaan boga wudu gitu ayeuna lamun maneh keur naon kudu gerak karena amal hade keringat jadi lamun tamat emangnya lamun urang inget kana maot masuk tanginas kayaknya kana amal ibadah teh lah ya lamun tamat jalmi ngobrolkeun kieu cenah kami mah teu bisa sare sapeupeut cenah molotot teh inget kana maot bohong eta teh da lamun inget kana maot lain molotot pasti lagi kacai eta eta cenah bukan molotot teh kami inget kana maot bohong sebab biasa Buka duit tak ada melek bae. biasana jangan inget kana maot aya tanginas oh lamun urang tos sejarah geuningannya tos di kuburan nya aing teh bakal kieu ditinggalkeun di leuweung sorangan di dieu teh nu ngabaturan bari di leuweung nya naon anu bakal ngabaturan ka iwati amal ibadah jadi kehidupan anu sabenerna nya eta awalna teh tina alam barzakh ali alam barzakh teh nyata alam kubur kehidupan urang senang jeung engkeuna ti mimitiana teh eta teh di jero kubur senang di jero kuburna kadituna leuwih senang tapi lamun di jero kuburna tos susah kadituna leuwih susah makakan Sayyidina Umar mah doa teh kana panjang-panjang Sayyidina Umar mah lamun keur ngadoa Gusti salametkeun abdi tina siksa kubur senangkeun abdi di jero kubur sakitu tara nyuhunkeun surga tara nyuhunkeun cenah gampang di alam mahsyar gampang di alam hisaban bisa ngajabat sebagai mustakib doa Sayyidina Umar mah Gusti salametkeun abdi tina siksa kubur kitu ieu logika para sahabat sanes taruh Sayyidina Umar emang hayang ka surga kitu emang hayang selamat kitu cenah tina hisaban minta teh hayang selamat di jero kubur we kunaon kitu kumaha ngalaran Sayyidina Umar ya mantakan kami mentana hayang selamat di jero kubur sebab jalma mah lamun di jero kuburna salamet kadituna leuwih salamet tapi lamun di jero kuburna geus teu salamet kadituna ge leuwih cilaka matakan kudu dipeta ge nu kitu mah sabenerna mah si Sayyidina Umar teh dari urang mah nya suhurkeun wae sadayana oge kan emang terutami kitu pasihan abdi husnul khotimah salametkeun abdi na siksa kubur ya Allah dina nalika abdi maut gampilkeun abdi di alam mahsyar gampilkeun abdi dina siratal mustaqim gampilkeun abdi dina alam hisaban lebetkeun abdi ka surgana Gusti sok ngadoa kitu tara eta teh nu kitu teh cenah doa teh kan dina ayat Al-Qur'an wa minhum man qala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar aya deui cenah wa minhum man qala rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum fil akhirati min nasib aya nu kitu dina ayat sakacana aya jalmi anu ngadoa Gusti abdi hoyong sesanakeun di dunya tapi manehna akhirat teh teu boga nanaon teu boga bagina naon sabenerna naon ngadoana minta dunya wungkul akhirna akhirat teh teu boga bagian naon anu sae mah dunia dipenta akhirat oge dipenta ari urang mah pan teu ingat anu ngadoa hayang salamet di jero kubur
Keinget nama, ada seseorang panjang umur, gampang usaha, sehat walafiat, anak soleh, hasil maksud. Sanes teuing kedah eta ge da urang keur hirup di dunia mah kedah ngadoa kitu, tapi canda masalah akhirat oge gitu. Makanya tuh eta kirbak di surat Al-Baqarah kitu cenah. Aya jalmi anu manehanana mentana teh dunia we atuh mesti beure. Didikeun ku kami. Naon kahayang di dunia ada hayang jembar kitu disebarkeun. Hayang dipanjangkeun umurna dipanjangkeun, hayang disehatkeun. Tapi lamun teu menta akhirat wa malahum fil akhirati min nasib. Maka cenah moal bagian naon di akhirat. Katakan urang mapan nya atuh sanajan urang gambaran kieu lah ngadoa tentang dunia ujungan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Ujungan da eta. Karena sebutkeun ge atuh mah urang aya tah wa fil akhirati hasanah. Masya Allah gitu. Mantakan tuh di dia ge gitu. Ibu sadaya. Lamun urang salamat ya. Salamat we di naon cenah? Di jero kubur atau kan itu lagi salam. Jadi maut mah sakedah. Bahkan pan sauna darinya saat acan kurang lahir ke alam dunia oge pimauteun urang mah kan tos dinaonkeun. Disangtukeun. Di dalam patuangan opat sasi tadi dia urang macan borojol-borojol acan. Bikatri rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun wa syaqiyun aw sa'idun. Allah nyeratkeun pirizkieun urang poe ayeuna masa kieu kamari masa kitu isukan maduka sakumaha eta teh tos diseratkeun. Katakan urang mah sebenarnya tuh kudu riweuh-riweuh deui. Banyak. Da urang musang mangsi ge lain pimilikeun urang mah moal dugi eta teh. Sanajan urang kalem, ari kudu milik urang atau rojol gitu tuh. Bikat mirizkihin. Wa ajalihi bi ajaleunana. Wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Amal urang hade atara pinteuna cilaka atara pisenangna eta teh cenah tos disaratkeun nalika urang di jero katuangan. Dina jero katuangan. Rahim. Logika sore namanya waktu menit nah, miti detik nah. Ai jangan kesadaran eta mah dintenna, mingguna, bulana, tahunna, bahkan jamna, menitna, detikna ge eta teh tos ditangtoskeun nalika urang dina lebet patuangan. Mana deui tempatna urang pupus di mana? Ada yang tos cerita tadi cenah. Nabi Sulaiman katamuan teh malaikat Israil, pelang-pelong aya ningali jalma di ujung teh ya lalaki dipelongkeun ku malaikat Israil. Efek keluar malaikat Israil. Cek eta lalaki Nabi Sulaiman nambut naon cenah? Nambut awan. Kunaon kitu? Malaikat Israil nempoon wae ka kami, melong wae ka kami. Awas bagian maot ya. Terus ka mana? Arek ka popole cenah. Gitu. Arek nyumput kami itu di popole kan. Oh saditu. Awan turun bawa cenah ka popole kok. Dalami malaikat Israil dongkap deui. Pulang deui. Cek malaikat cek Nabi Sulaiman Israil dengan naon Sulaiman tadi cek di dinya eta lalaki kamana eta jelema urang kitu eta kuduna lalaki eta maot poe ayeuna tapi dina catatanana kuduna maot ka dipopole tapi tadi aya di dinya kamana ayeuna saya catatanana Nabi Sulaiman geus sekali itu sampun terus popole Nanti kurang nyamper kan ya. eta lagi kakitu tah kuning Nyamper maut kurang ya. diatur ku Allah detil gitu nate tos diatur nate nalika urang keur aya dina patuangan. Jadi sadar sama urang mah tinggal ngalalajo we gitu.
Cek urang teh tinggal menjalani, tinggal menjadi pemain yang baik supaya kumaha sangkan urang maot teh husnul khotimah. Masya Allah. Nahnu qaddarna bainakumul maut. Naon margina wa ma nahnu bimasbuqin. Sebab kami mah cenah teu apes, lain anu apes, lain anu teu mampu kana ngamaotkeun teh gampang. Tina teu aya oge kana aya make cai mani wungkul bisa. Atuh tina aya kana maotkeun wa ma nahnu bimasbuqin. Kudu teu mampu mah jauh kami mah bisa, kami mah gampang. Aku nalika cenah aku kami geus dimautan ala an nubaddila amtalakum wa nusyiakum fi ma la ta'lamun. Ku kami ngagantikeun cenah maraneh kabeh amtalakum teh. Nu maot atuh ke aya nu hirup deui. Aya nu maot ke aya nu lahir deui. Anu maot anu teu aya ke aya nu aya deui. Gampangkeun Allah teh. Maot seepeun atau mungkin seepeun ge diganti deui kudu anyar gampangkeun Allah. Tinggal kun. Ari kun teh bahasa lain berarti Allah teh kun-kunan wae lain. Nalika Allah bade nakdirkeun hiji hamba, ngayakeun hiji hamba, eta teh cepetna teh seperti lapan kun. Au kalamhim bil basar bahasana dina ayat surah Baqarah. Seperti cenah kicepan mata, bahkan nyebutkeun kun teu sakicepan mata acan. Kun teu ngicep tuh mata urangnya. Cepet banget. Kita cenah naon namanya teh di mahotan maneh atuh ke gua mah nyiptakeun deui gampang kami. Gampang. Dimiskinkeun maneh dibeungharkeun deui gampang ku kami teh. Digeringkeun pete dicagerkeun deui gampang ku kami teh. Jadi yang penting mah daek diri pasrah ka Allah Subhanahu wa taala. Urang pancana naon teh pancana naon ge. Ieu mah segala teh payakit kieu moal cageun. Cara naon tos kitu. Nya moal cageun. Sebab urangna tos kitu. Nah, segala teh aing mah moal beungat atuh moal beungat. Sebab awalna oge tos ngapeskeun diri nyalira. Lah sok ngapeskeun diri nyalira. Sigana mah pijang jauheun, kami mah kudu ka Mekah umroh haji siga batur. Boro-boro jeung ka Mekah meuli beas ge hararese. Hayang boga endog 1/2 kilo ge meuni hararese. Boro-boro cenah ka Mekah di mana ongkosna ge. Can naon awal urang tos ngapeskeun diri nyalira. Atuh eta tah. Nu matak ngajadikeun ieu nama eta tah urang. Padahal mah pan urang sering deui ngopi nu kitu. Cek manehanana teu ngimpen-ngimpen acan. Diberangkatkeun ku putra aya teh kitu. Aya. Subur kitu. Teu ngimpen-ngimpen acan diberangkatkeun ku wargi aya. Amin. Teu ngimpen-ngimpen acan kenging hadiah undian aya teh kitu. Aya. Jadi nalika Allah tos masihan mah hate urang gede hate yeuh. Yakin itu ge makhluk Allah, Mekah oge dadamelan Allah, Ka'bah oge dadamelan Allah, urang ge makhluk Allah, naon urang kudu minta we ka Allah. Teu leutik ka hate, kumaha jalanna? Teu kudu di pikiran jalanna. Teu kudu naon cenah? Pikiran. Nah sebabna eta mah urusan Allah lain urusan urang. Kumaha nya urang bisa cager piraku ieu penyakit ge bisa cager. Minta we ka Allah. Kumaha jager-jagerna lain urusan urang. Yang penting mah urang mah dipiorang teh naon cenah? Dibuatkeun anu nyareat ikhtiar itu nya ikhtiar nya doa kumaha carana eta mah kumaha Allah Subhanahu wa taala lain urusan urang siga urang teh ibu ka salakinya dibageula sampai ka ayeuna teh daek salat wae emang daekeun moal nya ieu salat ge mah ya teh lain urusan urang eta mah yang penting mah urang nyuhunkeun ka Allah hayang dipangsolehkeun salaki hayang pang istiqomahkeun na ibadah salian ti kitu terus urang tiap waktu nitah ka salaki ngelingan salat eta mah cenah carana Allah masihan taufik hidayah lain ranah urang inget margi eta mah ranah Allah parebu sadayana jeung deui ulah sampai ka gering-gering pedah pikiran salaki pedah teu naon ke salat wae komo sampai tiap waktu kudu para sewe jeung salaki gara-gara nitah salat teu kudu
Da sok aya kesel wajar ari kesel mah, tapi ulah katentengan kagering-gering. Urang teh yang penting mah naon margina tadi teh lain ranah urang eta. Urang mah ranahna ngeringan Pak geura salat. Lamun ka putra Neng geura salat, Teh geura salat, Dek geura salat, Ceng geura salat, sakitu ranah urang. Eta mah cenah ranahna Taufik Hidayah lain ranah urang. Tapi kurang paregus sadayana dipiwarang ka Allah ulah direng nyuhunkeun hayang putra soleh caroge sol salian di putra soleh caroge soleh suhunkeun deui kurang geus jadi naon soleh. Sebab da lamun urang ngaku soleh kana jejeritan wae teh Soleh. gogorokan we ditanaon. Makin cantik. Akhirnya mah ada aralna urang teh. Makanya salian kita salaki soleh, anak soleh doakeun diri urang ge Gusti solehkeun diri abdi gitu. Supaya abdi bisa sabarna. Anu urang mangadoa terpenting-penting ya Allah solehkeun caroge abdi. Esuk abdi mah keur ngorok Sholat deh. Kurang teh sholat. urang keur ngado ya Allah solehkeun pala putra abdi pala putra urang keur bulan kuring ti sare tos teuing ulah lireun ulah putus asa da Allah mah masihan taufik hidayah ge gampileun ieu tanya kumaha carana teu kudu dipikiran kumaha carana da eta mah lain ranah urang eta mah urusan Allah Subhanahu wa taala gitu. Matakan ulah begang-begang teh gara-gara pikiran salah kitu salat. Sing senang we. Oh, lain kawana. Penting berusaha cek. Ala an nubadila amtalakum wa nusyakum fi ma la ta'lamun. Tuh kan ya. Allah gampileun, Allah nalika ngamaotan jami atuh ngahirup deui digantikeun urang yang geus maot digantikeun ku hirup. Wa nusyakum fi ma la ta'lamun nyiptakeun deui anu maneh teu arapal. Kali kurang katurunan maneh teh saha atawa digantikeun ku batur teh saha seueur keneh makhluk anu maneh teu arapal. Walaqad alimtumun nashatal ula falaula tadakkarun. Jeung yakin nyata geus apal maraneh kabeh kana kajadian anu pertama. Da eta tina teu aya kana aya prosesna ngagecai mani oge Allah tiasa kawasa anjeun apal atuh falaula tadakkarun pira aku kudu percaya bahwa jalmi nalika tos maot bakal digudangkeun deui. Momo eta mah jalmi kafir mah sampai teu percaya ayeuna poe kiamat. Jalmi kafir mah teu percaya bakal digudangkeun deui ke kahirupan anu abadi. Nah, cek Allah teh gampang kami teh. Hirup. Anu urang tos dina tafsir Yasin teh nya. Nalika tos jadi kiamat, sadayana parupus, tiupan pertama malaikat Israfil, sadayana parupus, kecuali cenah Jibril, Mikail, Israfil, sareng malaikat Hamalatul Arsy. 5 malaikat anu mau kapupus nalika tiupan pertama. Tas itu malaikat tos sadayana bolak-balik malaikat nu 5 ieu. Gusti abdi kumaha? Pupus nu maot maneh ge. Ayeuna tah Jibril, Mikail, Israfil, Hamalatul Arsy dicabut nyawana ku malaikat Israil. Bisa saurang malaikat Israil. Cek malaikat Israil Gusti abdi kumaha? Maot maneh ge. Sama maneh ge makhluk. Terus kumaha? Saur sakali pendapat macenan nyawana malaikat Israil dicabut ku Allah. Sakali pendapat di para ulama cenah kita nyebut nyawana nyalir. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maha kekal mah uludat Allah. Jadinya tos marawat sadayana di zaman Nabi Adam bara rijil sadayana perkara teh saretenya anu moal hancur tina badan urang teh aya hiji nyata tulang cungcurungan. Teh tunggil ada api buburu tuh di belau-belau bulan Pak. Buburu tuh kasar tuh mas, kasar tunggil. Oh kasar buburu tuh caranya.
Oh, tulang cungcungan nggak tulang? Tulang ekor nggak tulang? Makanan yang paling aman, memang udah bahasa Indonesia nya. Bahasa Indonesia apa? Kasepuh makan, kabudak kalim makan, kucing makan, sami bae. Sudah siap mak. Maksudnya apa? Kasepuh dua, Kromo hadapan kabudak kalim mah, karencangan ada, benten lah gitu. Ari ka ucing, dah. Mulai mah ucing mah ucing, ulah eta. Dah ucing. Bukan Indonesia mah enak deh Indonesia. Tulang ekor gitu. Tapi pameta mah tulang cungcurungan tah. Eta di zaman Nabi Adam kaluar sadayana. Terus kaluar pan Allah ngintunkeun. Naon gireunana ngadamel cai hujan di langit selama 40 dinten cai hujana cenah seperti cai mani pameget dina kentelna, dina putingna, dina bauna sami we kitu 40 dinten. Tah anu tadina tulang cungcurungan teh anu tah jasad jalmi teh jasad kidinya pecenghul deui jarani deui can aya muat can aya eta teh tah nalika tos pecenghul jarani deui putuh deui nambe pangpayuna digugahkeun teh saur nama karebusana nyebatkeun pangpayuna mah nyata namina teh malaikat Israfil. Tapi anu nyebatkeun bahwa satacan malaikat Israfil kan nyi Rasulullah terus digugahkeun ti payun. Tah malaikat Israfil gugah cekal teh gugah malaikat Israfil. Malaikat Israfil tiup songsong kadua teh ya. Sedangkan pada songsong kadua teh kan kamari teh pentos ya aya 7 lobang teh ya. Lobang pertama para nabi, lobang kedua ruh para malaikat, lobang katilu pan aya ruhna para naon namanya teh sidiki nu kartu sadayana teh eta. Ditiup. Tah eta ruh anu aya dina songsong malaikat Israfil teh ya kembali kana jasadna masing-masing moal paliron. Bayangkeun jalmi di zaman Nabi Adam dugi ka zaman Kanjeng Rasul baraha teh triliun miliar ya triliun. Aya lampu teh tina triliun. Iya triliun Kita apa acan ulah. Bukan namanya bayangkeun bara ribu triliun ruh anu kaluar tina songsong malaikat Israfil kembali kana jasadna tapi Allah kawasa teu paliron eta teh. Teu paliron. Masya Allah. Mana eta kumaha? Nang teu kawasa Allah atuh kawasa. Eta mah jalma-jalma kafir anu di dunia teu percaya kalau ulah tadakarun teu jadi pepeling wae. Nata percaya kakaknya Rasul beda cenah piraku Muhammad zaman Gus maot jalma anu geus jadi abu bakal dihirupkeun deui pangeran maneh bisaeun ban masalah kitu nya eta mah nalika tos kitu mah karep Gusti korek teh bener ya teh abdi teh hirup deui wih keun abdi ka alam dunia Gusti abdi bade iman lamun abdi teh iman nembe abdi ayeuna disiksa Gusti cenah teh geus eueuh dunia lagi Masya Allah, tak eta. Kalau ulah tadzakar, kau terjadi kerpepeling gitu kumaraneh kabeh. Tah, kahirupan urang teh tak idinya. Mun urang senang di jero kuburna cenah. Eta nu enakna kan dina tafsir seuneu sakumaha cenah alam mahsyar 1000 taun ikeun jalmi anu salamet mah bakal karosa teh sajamu. Ya Allah. Eta alam hisaban 10.000 tahun bakal karosa teh sajam. Siratal mustaqim 3.000 tahun bakal seperti 3 jam unggul atau 3 jam urang pelajaran 3 jam ya. Can kabayangkeun ya siratal mustaqim 3.000 tahun perjalanan. Da umur lagi urang mah teu dugi-dugi acan. Bari handapna unta-untaban sedana neraka jahanam. Leuwih ipis daripada pedang leuwih ipis daripada rambut di belah 7, leuwih seukeut daripada perjalanan teh 1000 tahun nanjak, 1000 tahun turun, 1000 tahun datang. Eta teh nu bakal dialaman kurang. Tapi ternyata jalmi anu tos gaduh bekal mah, tos gaduh persiapan mah, eta teh bakal selek geung. Ya Allah, irana. Ayeuna.
Ayeuna urang bekal teh ayeuna. Daya deui da tos jero kubur mah. Idza mata ibnu adama in qata amaluhu. Jalma lamun tos maot maka tos pegat amalna. Tos moal bisa salat deui anu aya disolatan. Tos moal bisa maca Quran deui anu aya bacakeun Quran. Tos moal bisa sedekah deui bisa anu aya disedekahkeun. Pegat urang tos biasa amal. Ayeuna ieu. Kema di yaumil kiamah bakal hanjakal waktu anu sia-sia teh. Urang pada mau ngomong HP 2 jam, kema di yaumil kiamah Gusti. Hanjakal teuing nya lamun tamata teh dipake ibadah atuh ayeuna mah jojong bae. Kana Quran mah setengah jam ge langsung ngagebleg wae. Aya kana HP mah molotot teh 3 jam ge. Ningali budak baru rada budak ngarorak geuningan eta. Kada dineng we eta mah teh budak ngaos ya. Mate kulantaran berat aya wifi sakalian ngarodaan di payu di kasubuh kuatin kieu urang ningali ya Allah ieu budaknya eta sampai ka subuh karena kurunyung di subuh teh nya salat subuh kala beres eta tina kana diwengi eta teh dari aya ieu mah teu wantun kebiasaan tos kurang kaleubeut terus rehe jam 10 kurunyung aya di saung eta geus ningali di jam 10 sampai ka subuh barajam kieu we. Coba ge dalam dibacakeun kana Quran mah jago eta teh. Terus da urang buktina mah kitu kana Quran mah setengah jam ge bo. Terus ningali ge geus kieu. Ayeuna sadaqallahul azim. Kunaon mah ngageblek. Ai kana langsung cetekeun kana TV mah. Yo deui Cuma tadi yaumil kiamah mah waktu-waktu anu urang diangge kitu teh bakal dihanjakan. Hanjakal eta tina sapoe. Matakan ya para goserenya dina ibadahnya. Sayang keneh 2 rakaat anu tiap dinten daripada urang duha langsung 12 rakaat atau 8 rakaat tapi tilu dinten sakali. Sayang keneh urang salat tahajud tiap wengi 2 rakaat daripada urang 12 rakaat tapi saminggu sakali. Kunaon tangna kitu? Sebab aya nilai ibadahna tiap dinten teh eta. Aya waktu anu diangge ibadahna. Padahal lamun diemut-emut mah saminggu kenging 12 rakaat, anu tiap dinten 2 rakaat ge saminggu kenging 12 rakaat. Nilaina mah sami 12 rakaat, tapi nilai ganjaran teh bakal benten. Nah sebabna waktu natah aya anu diangge ibadah. Jadi yang kieu ya. Mendingan kena urang ngarelek 2000 tiap dinten daripada 100.000 sakali. Gitu. Jadi yang tuh deui. Sakali we tak urang aya ngarelek sabulanan. Dan anu kurang banget gitu. Aya nilai ibadah tina tiap waktuna. Eta teh dietang ku Allah tina ibadah urang. Oh, mau eta mah 12 mah tiap wengi. Hebat. Mau cara lamun teh mah 4-8 rakaat tiap naon teh, tiap siang teh duha teh atuh luar biasa. Nah, kamu dibanding-banding mah nya gitu. Ya lain berarti ngadukung kana 2 ya lain. Biasa didukung teh kamu oke cenah. Penting jawab. Emang keterangan gitu. Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa yaqalla. Paling pikaresepna amal ku Allah teh paling dawam, anu leugeun, anu terus-terusan, wa yaqalla sanajan saalit. Daripada seueur sakaligus 12 saminggu henteu. Geunya. Datangnya 2. Naon kan aya nilai ibadah dina tiap dinten. Aya nilai naon cenah ibadah tiap dinten. Emang kesoalnya cuma ya heula. Kan tahun kamari urang tos 2. Ayeuna 2026 4. Awas ya, 1 tahun ya. 2024 2026 4. Taikeun. Gitu, karena hari ayeuna makan nasi kene kahalang nya. Kahalang pan seueur alesan. Ugu cenah teh kalak duha 2 rakaat assalamualaikum aya tamu pan tos. Ugu cenah teh kalak 2 aya tamu tos ya keres salat.
Oke, malah mutos biasa mah kare busana sanajan kahalang ku tamu ge lamun urang tos biasa opat mah bakal kacai deui atanapi bakal ngalibukeun deui lamun can batal neruskeun kana salat urang. Ulah salat mah telah surat akan dibatalkeun. Tapi ingin kartu nambihanana teu kudu wudu deui anu urang teu batal. Taina kieu, kare musadayana. Ari ayeuna mah kan masih kene kahalangnya, masih kene seur alasan lah gitu. Saburang naon can ngarasa nikmat dina ibadah. Aya dina tos biasa mah, ayeuna kieu we urang duhur asal lagi usah subuh kan. Kami urang can tepan angger damel kumaha ge, hate teu sabohan. Nya, bubuh we urang tos magrib, kabogohan ka isya. Aya pasal buka jam 8, cobalah kamong. Kewe sekalian tahajud itu teh beunta deui. Jam 10 teh beunta deui. Jam 11 beunta deui. Kunaon? Can salat. Eta hate urang-urang bala kitu tos istiqomah tos biasa. Mungkin ge dari fardu unggul sunnah ge kami urang tos biasa kitu. Tos biasa 2 tambihan 4. Mungkin lamun tos urang biasa 4. Sanajan lambe 2 kahalangan eta bakal tek aya kahayang deui kacai deui kalaksanakeun 2 deui. Gitu. Kata ari ayeuna mah soalna teh pan kahalangan keneh. Puguh ieu teh karak anu teh dipilih gara 4 karak 2 kalah kahitut deui. Hayang. Kacai deui mah. Kacai deui hayang ceuk biasa. Kacai deui guys. Udah gitu ya. Padahal mah tangkir mah ya. Lamun urang ngatos istiqomah mah sanajan urang hitut ge bakal kacai deui nasana. Aya anu tenan we. Tenan kieu menekal gitu dina ieu teh. Ayana cenah siga beban, teh ih can badiah. Kieu teh bakal kitu. Eta mah geun heula istiqomahkeun heula. Sina biasa heula badan. Sina biasa heula. Kudu nama biasa teh 17 tahun kudu nama. Dibalik gitu. Dibalik. Gitu. Jadi ayeuna teh kudu tos biasa teh 12 kudu nama ayeuna teh yeuh gitu. Melantaran kan urang maya biasana teh ngambe ayeuna lah istilahna teh. Kalau diberi daya laluan sakitu ge alhamdulillah. Heeh. Gitu mangaleutikeun kana hate wios. Sanajan urang eta ge daya penting mah urang ngalaksanakeun daripada teu sama sekal. Dukung deui wae. Bisa laki hayang. Rajin bala lawan. Gitu ya, gitu. Kira ayo, peningkatan. Awit mah oh, apa teh panu mikir teh 3, kieu mah bakal peningkatan hoyong kana 5. Ya mah enak 11. Bahkan kin beres tarawih ge, kulantaran tarawih kana 3, sate acan bogo teh bakal rasuna tawitir eta. Asapna aya anu menekel can beres naon witir. Nah eta sia kitu. Insyaallah asal urang kada ngeureuyeuh anu asal heula. Ke bakal ngeureuyeuh anu istiqomah teh. Sore teh mah siga urang ngarokok gitu kan. Jamin umpama ke ngarokok teh mah belajar ngarokok mah sakanyot karep batu. Eta mah kan belajar ngarokok ulah kita sabungkus ku batu ratu kalenger. Sakanyot lah batu teh terus bau. Kayak isukan na 2 kenyot, isukan na 3 kenyot, isukan na sabatang. Kayak kan itu nama? Sabungkus apa? Kayak kan itu nama? Kumaha mendingan kene ulah kita dahar daripada kita beureum ngarokok. Itu kan disalah kita gini. Kenapa? Terus nikmat ngarokok teh. Eta kitu ibadah ge 2 we heula. 2 sakenyot eta teh. 2 terus setahun. Itu kan terus kayak awal akhir mah kalau sadayana bakal nikmat enjing teh bakal lamun teu bugang teh bakal hanjakal teu naon tahajud gitu nya terus kamana ieu lah gitulah falaula tadzak jadi tah Allah ngabugangkeun teh gampileun supaya urang salamet nya dietakeun teh di ayeuna sebab bekal nama di ayeuna ieu teh. Iya. Bekal nama teh ayeuna teh aya deui. Kamu mana? Jam 11. Dibahas ke dalam 2 menit. 3 menit. 52. Afara'aitum ma tahrutun. Terus ya, sering nyambung ya ayatnya ya.
A'antum tasra'unahu am nahnu zari'un. Lumayan lah. Fokus aya kana Isra Ulin. Afaraitum matarutun kumaha pendapat marane kabeh matarutun anu dipelak ku marane kabeh. Cik marane kabeh pan sok nancrebkeun tatangkalan, sok nanam cenah bini, sok ngalebetkeun bini, aya ngalebetkeun bini naon ya teh? Ya gitulah ya, gitu. Gitu. Antara aku cenah naon namanya teh pepelakan urang melak cabe. Nya pelak we. Tah eta nalika anjeun melak, anjeun nanam bini, atapi anjeun nanam pepelakan, atapi anjeun teh nami teh ngacrepkeun pepelakan, a'atum tasra'unahu am nahnu zari'un. Naon eta jadina teh kumaneh apa jadina ku kami cek Allah? Kami Allah. Jawaban teh cenah bal anta ya rabbi, balik ku Allah gitu kan ya. Dalam kudu jadi sadayana mah tuh urang melak cabe 1000 atau 1000 sadayana. Adina bukti nama henteu kitu. Mun urang keur melak kang kacau gambaran 100 kudu nama jadi 100 mun urang kahoyong mah. Tapi kan bukti sama. Kadang anu jadi nama sabaraha. Sisana mah pararahe. Ata nabi tadi pelak teu naon, teh jadi. Aya teh kitu. Aya. Berarti cirining urang mah teu tiasa naon. Sakada diparentahkeun naon? Melak. Eta mah nu ngajadikeunana komo nu ngabuahanana. Cek Allah teh amnah nuzariun lain maneh. Tapi kami mantakan ulah kudu dipikiran. Ulah kudu ditungguan. Yang penting mah melak. Hasilna kumaha aing cek Allah. Eta. Cek Allah teh salat we. Laksanakeun we maca Quran, laksanakeun we puasa, laksanakeun we zikir. Hasilna kumaha aing? Yang penting mah maneh daek naon? Melah. Anu dina diantawisakan pepelakan teh kan lamun hayang subur, kan kudu make pupuk, leres teh. Kudu diurus, kudu disiram, kudu dirawat. Lamun teh mah hasilna aya naon? Hoyong aya sae. Anu cenah eta mah cenah gambaran melah ke wungkul teu dipupuk, teu disiram, teu kumaha-kumaha atuh dina keur hasilna ge muasa hasil seperti anu dirawat ku urang. Nah, ibadah ge kitu. Mun ibadah urang salat tadi pupuk ku urang, bacaanana dilereskeun. Ya? Ras kitu atuh hate mulai ku urang dinaonkeun dilereskeun. Atuh kadituna ditopangna teh ku qobliyah ba'diyah, kadituna ditopangna teh cenah dipupukna teh cenah ku istighfar sabadana, kadituna teh atuh urang dipupukan, disiraman. Atuh ngeureunnan eta ibadah urang teh bakal seperti muasami sareng ibadah anu teu dipupuk teu disiram naon. Salat teh wungkul. Tapi ge daek salat. Batur ge kudu batur mah teu daekeun salat. Ya gitu. Kayak gitu. Jawa teh. Anjeun ieu pepelakan atuh melape pelaku anjeun. Angger nu ngajadikeun mah kami anu ngabati ngabatian. Ngabuahan mah kami anu jadi aya dan di handapna teh aya akaran, aya nanaonan eta teh kami. Maka ulah kudu dipikiran. Mun kudu dipikiran ngalami mun kudu dipikiran di kala pakumaha nya bisa aya caya di jerona. Aya batokan, aya sambutan, kumaha nya atau sampai di dinya geura 5 tahun di dinya. Kieu we, ulah ka mana-mana. Ti mimiti nanjrepkeun nepi ka aya nya kumaha nya ya singkong bisa aya beutian nya di handapna. Padahal ditajamkeun mah tangkal unggul gitu nya. Ya kan? Dan ada sok ningali keringan angkal sageun kitu tah. Nah, kacerepkeun. 3 bulan, 5 bulan aya beutian. Seberang teh kumaha nya bisa aya beutian. Antos sadinya sok 5 bulan kok ka mana-mana. Nah, lamun anjeun teu percaya teu kudu. Tacerepkeun we anjeun mah tugasna. Urusan ngabetian, urusan ngabuangan, urusan mere kembangna, eta mah lain urusan maneh tapi urusan ayeuna sebabna a'antum tasra'unahu am nahnu zari'un. Sebab kami anu ngajadikeunna apa? Maka urang teh paregosena dalam ningali kana amal ibadah mah seperti kieu. Contoh dina ibadah we nya.
Ancana lamun jalma salat awabin 2 rakaat maka bakal dibangunkeun hiji bangunan tina di surga. Cek urang ieu sapoe 6 rakaat berarti 3 bangunan. Lamun saminggu geus berapa bangunan? Lamun dipikiran tadi kamal, kenapa katurun manten terus kok teuing bangunan anak ya. Support lah ieu mah. Apakah cilon teh ulah kitu. Itu Lin. Tapi untuk memotivasi Iya, saudara udah. Kenapa dia udah wah segala terus kalau teh bangunan dia mesti teka pake kan ayeuna. Kenapa dikontrakeun? Nah, semacam gitu para ibu sadayana kan cik Allah teh aja nggak melakui gitu. Buat kan dipasihkan ku Allah mah langsung saya daripada dipikirkan ku aja daripada anu dikasihkan ka kanjoros. Katakan gitu. Urusan anjeun heula pelake. Urusan anu ngajadikeun nama kami ngajadikeun jeung teu nama. Da kitu deui ibadah laksanakeun perintah kami. Urusan ngaganjar jeung teu nama engke eta mah urusan kami. Ngan beda yang penting mah aku dijieun syarat sakuduan. Kan aya elmuna. Nya aya naonna cenah ilmu. Sadayana oge cenah aya naonna ilmu. Launa sya'u la ja'alna hutama fadatum tafakkahun inna lamugramuna bal nahnu mahrumun. Diteraskeun pertarusan heula. harusnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.